Terus aneh-aneh baik komentar netizen viral ge percuma cenah bahasana kasar cenah. Ai bahasa teh ulah ngahina anu kasar. Rek kasar, rek lemes. Tetep we sarua bahasa sanu bogana. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, sakabeh bahasa sadunya, bahasa sato, sanu bogana, rek lemes, rek kasar, rek viral, rek hante. Aing mah makena bahasa rakyat, bahasa jalma loba, jalma masyarakat, nu dihandap, lemes hayu, kasar hayu, ngan moal rame, ari make bahasa lemes bae mah, geus loba nu make bahasa lemes, daripada nu ngarusak kuburan, nyeun video porno, nyeun fitnah, nu penting mah nu kahibur. Baheulana ge kaluhun ge ngomongna can ngadengan nu lemes ieu. Dia ulah ngaganggu ka aing. Aing ge moal ngaganggu dia. Kitu. Kaluhun teh, kaluhun urang Sunda. Di baheulana ge ngadengan aing be jeung dia. Lemes kitu. Bahasa baheula eta bahasa kaluhun. Marina ge komo aing di Kuningan ieu. Asli aing orang Kuningan. Ulah asa aing nu bersih, asa aing nu lemes, asa aing nu bener. Ari bahasa teh anu lemes, anu kasar, sarua bae. Kasar jeung kasar mah jadi positif. Lemes jeung lemes jadi positif. Kasar jeung lemes hijikeun jadi seuri. Aing ye hayang tuang, madang nyaneh madang meh heula. Madang